Oh ini. Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa ila al-khairi qarribna wa li syarri ba'idna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa yaqina. Walhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna rushdana wa a'idna min syarri nafsina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqal mursalin wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Langkung dibayun salam kehormatan disangakeun wabil khusus kakersana Bapak Ketua DKM kali hereng-herenganana anu mudah-mudahan sing dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kahila bagian salam kehormatan disangakeun wabil khusus kakersana pumuy lembur pamimpin ieu desa kersana Bapak Kepala Desa aya Pak Kepala Desa aya. Alhamdulillah. Kasep Pak Kepala Desana kasep mana jeung salaki ibu. Oh kasep salaki berarti kepala desa teh. Sarua kasepna goreng we. Hideung bodas. Bapak Kepala Desa na hideung bodas. Eta cenah hideung wani. Ulah salah Pak Kepala Desa mah hideung cikopi dijualna di Parapatan. Hideung hari lobaran da kok kolebatan. Nyaah ka kepala desa na nyaah teh ka kepala desa nyaah teh ka lurahna nyaah sok ngomongkeun dara tapi nyaah ka kepala desa nyaah sok ngomongkeun kunaon make ngomongkeun kepala desa. Oh bet Reg hari aya Bapak Kepala Desa banyak sabab naon Bapak Kepala Desa mah lamun digambarkeun di imah mah Bapak Kepala Desa teh bapak urang sadayana. Pan ari aya bapak mah di imah ge jongjon bener teu? Di mana-mana urang teu boga duit pan di imah ge ngetana ka saha? Bapak tah lurah teh bapak urang sadayana bener. Ibu boga duit teu? Rek ngenta. Ai lurah salakina saha? Pak Lurah nyenak artos. Nyenak artos Pak Lurah. Nyenak. Insyaallah Pak Lurah mawa duit kerek dibagikeun. Tepuk tangan kanggo Pak Lurah. Tepuk tangan we heula. Insyaallah ya mudah-mudahan Pak Lurah sing sehat. Amin ya Allah ya Rabbah. Dan ada yang Pak Lurah namanya ladasa jongjon aya Pak Lurah jongjon. Tenang aya Pak Lurah mah aya naon aya nu ngajajanan urang sadayana. Siap. Oh siap Pak Lurah. Siapkeun duit.
Mudah-mudahan balura sing sehat, amin. Dailah pakai salam kehormatan disanggakan wabil khusus kepada sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, para kiai, para ajengan, para alim ulama, para ustadz wal ustadzah. Mudah-mudahan para kiai, para ajengan, para ustadz wal ustadzah, guru-guru sadayana, mudah-mudahan arahnya sing sehat walafiat, rezekinya sing ditambah barokah, sehingga anjeunna sing kadesaka tiara katana suci Mekah Al Mukarramah, biasa jarak ka maqam Rasulullah di Madinah. Sing bari sanga bangun pesantren anu super megah, kabar li mobil anu super mewah, keluarga sakinah mawadah warahmah, sing lalega tanah, lalega sawah, tur budakna mudah-mudahan sing laloba soleh tur soleha, amin. Ya Allah ya Rabbal, sabab loba budak teh loba uruskeun, geus loba uruskeun bakal loba usaha, geus loba usaha insyaallah bakal loba rezeki. Mata lamun ibu-ibu hayang loba rezeki jeung bapana kudu loba nyieun usaha. Ayo ayo ampun yang loba rezeki teh loba nyieun budak lagi ampun nembe di dieu hayang loba rezeki teh loba nyieun budak dina balura. Mata di mana-mana ge para kiai, para ustaz mah sok laloba budakna kunaon para kiai, para ustaz, para ajengan laloba budakna, sabab para kiai, para ustaz, para ajengan mah sararehat wae. Kira-kira kita ka ustaz itu sararewa. Sararehat. Kunaon jeung ustaz sararehat, ajengan sararehat. Pat ngapoe di sasaru. Di sasaru mah pakai angin-angin terus. Mata lamun ibu-ibu ya salakina hayang sehat ku ibu dibere vitamin. Astaga. Wah. Ya mah hayang sehat itu dibere sarung sana gitu. Eta mah lain sehat atuh urut. Kira-kira yang sehatnya guru dan ustaz kita di daerah sarung. Lain di daerah sarung, di daerah vitamin, salah kira supaya sehat. Allah. Bu, kata oi je. Bukan main. Ini apa yang buat oi je. Abi malam bu, oi. Udah naik kena naon beda di situ jadi dia mah. Allah bu kemana ini nyaah dengan para ustad, jawab sing tarik nyaah dengan para ustad, nyaah dengan para ajengan, resep ke para ustad, resep ke abdi, bogoh ke abdi, aduh ini dah ingin tuh. Ampun eta ini henteu bios mah abdi ge teu beuki ka ini mah. Tapi ulah salah, ayeuna mah ini teh para rayu. Lamun dina motor mah motor metik. Jadi motor metik teh motor nu teu aya gigian. Jadi lamun di dia aya ini nu huntuan eta teh ini ompong. Agak ini aya ini metik. Kali ngagasih ngegorolong sekrode. Mata bawa budak ora kawin kan ini. Oma lamun singinina beung. Sugame geus dikawin mah langsung bulan madu pae deui mah. Kan ge kawin nah geus langsung pae deh. Allahu Akbar. Aidan teh nu paena teh budak orana kunaon Ustaz? Nu paena geuning budak orana. Oh, cek dokter teh karacunan susu kadaluarsa. Allah. Jadi nyaah ka para ustaz nyaah. Kudu nyaah ka para ustaz, kudu nyaah ka para kiai, kudu resep ka para ajengan, sabab naon? Sabab wasilah para kiai, para ajengan, para ustaz ieu Indonesia jadi samardeka. Syariatna. Wasilah para kiai, para ajengan, para ustaz urang bari sanga ngaos. Wasilah para ustaz urang bari sanga ngaji.
Sabada bisa ngaos, sabada bisa ngaji, wasilah para kiai, para ajengan, para ustad, ibu-ibu ge bari sange eja. Terus kami ngejo di luar. Aduh, pak urusan beje ngaji nah kamu ngejo segala. Pan baheula mah ngaji teh ku kiai teh di eja, bener teu? Beda jeung ayeuna, ari ayeuna mah sistem ikro, ari baheula mah di eja, Jabar, JR jeung PS. Mak Jabar ma, Pak Jabar ma, Sing JR si, ya Jabar ya Bapak. Ari ayeuna mah lain gitu, ayeuna mah sistem ikro mah ditaratas. Abatasa Dadaroza Bokondoa Kalamana Ibitisi Didik Rizi Bipilzi'i Ilingini Obotosu Dugu uruzu Bapak hadinya memberi tarik Bokoto Kolomono Ada mono ya Alhamdulillah wasilah para ustad udah nyaho mana anu salah mana anu benar, wasilah para kiai para ajengan gede leutikna ieu penting pisan perana di masa leutik kana urang ngayakeun syukuran minta didoakeun ku ustad beres syukuran budak disunatan minta didoakeun deui ku ustad jadi sunatan teh karasa tepung jeung jodona minta disarenkeun ku ustad dan karasa nu disarenkeun teh pamajikan reuneuh 4 bulan minta didoakeun deui ku ustad dan karasa 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan rek ngajuru hese ngalahirkeun datang deui ka saha bidan. Astagfirullah. Mbak, ini mau jadi ustad. Sudah bisa marajian kamu. Ini mah eseng ngajur kita datang ke ustad. Ya kira-kira. Ampun, si kana lamun aya nu maot ya mayitna dibikin ka. Astagfirullah. Aya nu sok maot, aya di dieu aya. Kami aya nu maot itu sok tahlilan tara. Tara. Jadi cukup nu hirup we monggo. Allah, mata kurang doakan para ustaz, para kiai, para jiran sing sareha. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan mudah-mudahan sing panjang umurna sabab naon? Sabab regenerasi kiai, regenerasi ustaz ajeungan mah hese. Beda jeung calon presiden, calon gubernur, calon wali kota, calon bupati, calon legislatif, calon lurah loba nu ngantri hayang gareseuh. Tapi calon ustaz ayah hes mata bulan doakan para ustaz para ajengan guru rasa sing sarehat amin amin ya Allah ya Rabbal. teruskan ayah sinyalna ayah pulsana ayah kuotana ayah duitna ayah dibikeun moal dasar kor keket mengken capja untuk kasir merengehes merecet kor Allah Akbar. Mudah-mudahan para ajengan para ustaz sing sarehat amin. Ila pakai salam kehormatan disangakan wabil khusus kakersana Bapak Babin sak kali Babin Kaptipmas nu alhamdulillah mantenna tiasa hadir di urang sadayana alhamdulillah ya rabbil deug aya keamananana abdi ge baheula mah Pak nya hoyong jadi tentara atau polisi baheula mah mung abdi teu jadi. Tapi abdi bersyukur ka Gusti Allah terjadi tentara, terjadi polisi, dan baik terjadi tentara, terjadi polisi. Sabab abdi jadi ustaz bisa nyeramahan polisi dan tentara. Gitu Pak. Terus Pak. Berarti pangkat abdi teh. Mudah-mudahan Pak bisa. Kaset Babinanya karasep.
Aset bu, aset. Alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan Pak sehat. Amin ya Allah ya Rabbah. Inilah pengesalan kehormatan disangatkan wabil khusus. Akhir sana Bapak Ketua BPD ayah. Ayah Bapak BPD ayah. Alhamdulillah luar biasa ngopi wae. Raskin ajenkeun bangsa. Adok. Raskin. Oyon. Terhusuk ngopi. Apa mah? Allah sehat pemirsa. Amin ya Allah ya Rabbah. Hilap Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, Araya. Ayah Pak RT ayah. Mana Pak RT mana? Buka Pak RT. Barunya di tengah-tengah geus kadungkan. Mudah-mudahan Pak RT sehat. Amin. Sabab RT teh ujung tombak pemerintahan teh di RT. Program Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Bupati, Bapak Lurah, Bapak Camat, lamun teu disampaikan ku Pak RT moal nepi ka masyarakat. Mata RT mah singkatan riweuh terus. Riweuh pegawena. Gawe paling capena gaji Pak. Eta teh pang capena gawe teh saha? Pang riweuhna teh saha? Ayana naon ieu Kak? Tapi nyaah ka RT nya. Sok ngaromukeun RT tara. Astagfirullah. Ari masa RT na teu hideung. RT na teu hideung ari batur meunang ari urang. Astagfirullah. Asalahkeun we RT padahal mah RT ge teu nyahona naon, bener teu? Lain teu diajukeun ku RT, ku lurah, ku RW, ku kadus bantuan ye, kabeh diajukeun, tapi pan aya nu ngaturna saha? RT. Nu ngaturna saha? Hakikat nu ngatur rezeki Gusti Allah. Abdi ge sarua di desa MUI itu jadi apa? Kabeh diajungkeun kamari ge ieu kerjaan Covid supaya menang bantuan, tapi pan aya nu ngaturna hakikatna saha? Gusti Allah. Si ieu nu kudu menang, si ieu nu kudu menang, si ieu nu kudu menang. Bae we. Eta abdi mah palurah teu meunang bantuan ge bae tara ngomongkeun RT. Nu penting naon? Rezeki abdi sing dibabarikeun ku Gusti Allah. Abdi saumur-umur kakarek nurut ka RT masalah ibadah salat. Keur Covid mah abdi rek salat Jumatan dicari ke RT eureun abdi minta. Kamana Ustaz? Jumatan libur teh cek RT. Nah, abdi balik deui ka abdi. Ditanya ku pamajikan teh jangan lagi kita salat Jumatan cek RT ge libur. Karena moal dosa aya RT tanggung jawab hade. Ampun, mudah-mudahan Pak RT sing sehat. Kalunya RT lebih kaletik itu lah kadang-kadang ya. Terus pating kali ya RT teh rugaheul. Kan bingung RT teh. Mencoba gawe capek diomongkeun gara-gara teu meunang BRT masyarakat rame RT diomongkeun. Padahal geus diatur rezeki teh ku Gusti Allah. Jodoh pati bagja cilaka sadayana geus diatur ku Gusti Allah, geus aya bagianna masing-masing. Makana abdi mah sok sadaya teu meunang bantuan Gusti. Bios, abdi mah teu kenging bantosan. Teu meunang ayeuna bantosan ti pemerintah ge, nu penting rezeki abdi sing diambilkeun ku Gusti Allah. Sok saros Covid bios, nu penting rezeki abdi diambilkeun ku Gusti Allah. Dan keur Covid mah abdi lieur ka mana pemirsa? Keur Covid teu lieur kumaha? Anu manggil ceramah dimulaikeun kabeh. Teu jadi cenah teu meunang. Terus pangaosan ayeuna pangajian rutinan libur teu meunang. Nu tahlilan eueuh. Marhabaan eueuh. Nu berjamaah ge beak tak proyek ustaz dari Covid. Kamari mah siga manuk abdi mah ke Covid. Keluar ditahmoyan, disemprot, ditembak, asup deui digerenya tuh. Senang abdi
mah kemarin nuju kopi do pangarsa keluar moyang semprot asup deui ka jero dibere sare deui mata kali mah alhamdulillah keluar beres kopi teh boga budak hiji hasil beres kopi teh dari ngadog alhamdulillah kan bae urusan Allah nu ngatur aja kita menang bantu aja nu penting rezeki urang geus digambilkeun ku Gusti Allah rezeki urang sini babarikeun ku Gusti sababna sabab sadayana perkara geus diatur ku Gusti jodoh pati bagja cilaka sadayana geus diatur ku Gusti Allah sok sanajan harapan urang ageung harapan urang menang teu menang wios nu penting digambilkeun ku Allah sagala rupa. Da abdi ge kahayang mah dina meja teh aya kue sarua. Kahayang mah itu meja, ieu meja. Naon bedana? Ka sarua ruang meja. Kahayang mah sarua di dieu ge aya jagung, aya kue, kahayang tapi da eueuh. Geus aya nu ngaturnya. Saha? Diatur. Oh, Ustad mah cai herang. Cai herang. Aya nu kieu mah di abdi mah da abdi mah tukang ngarupiah nu kieu mah keur nu gering. Abdi mah di mana-mana aya nu gering ku abdi bere cai herang. Jadi nu kieu mah keur nu abdi mah sehat pamirsa. Jadi aya cai susu ge aya mah diuyuk. Aya kartilek aya mah diuyuk. Da kulantaran eueuh nya herang. Omo ieu mah mineral mah cai murah. Murah ulu ge mah. Geus rezekina. Oh, Ustad mah cai herang rezekina. Bae bagianana. Sok sanajan mah hayang mah cai su. Hayang mah. Ngemek ayekeun bae ngaranna ge kahayang. Itu bayi terus saya bagian anak semuanya kayak saya rezeki mana kang sorangan terus saya rezeki aja sabar udah jatuh lupa haji pak Allah tuh dan main tarimakeun alhamdulillah bobora sifatanana anu can katingali nu geus katingali ge can tampu rezeki urang ayeuna di sahareupan ku balura aya jagung aya hui aya suuk aya pisang geus tampu rezeki balura geus tampu rezeki balura can tampu da can ngidahan ku urang ge era meureun urang urang paranggahan ya tadi ai masyarakat teh calicing atau tetangga berapa gitu, kan bukan? Itu Pak Lurah. Siap. Atau cek kurang makabe. Lepas boleh saku aja ngopi. Tepuk tangan ke Lurah. Kira mah moal kama tak tom hari mah urusan rezeki bukan boro-boro. Patah 20 hari mah urusan rezeki. 20 hari mah urusan segala sabab geus diatur ku Gusti Allah. Penting naon? Urang ngadoa, usaha, ikhtiar, tawakal. Mun hasil mah nyanggakeun ka Allah. Dan geus aya bagianna masing-masing. Dibere milikna nya saya sabotot cantang tu eta sabotot teh rezeki abdi sadayana buah setengahna buah saparapatna buah tilu parapatna buah jadi itu milik mah geus sangtu nya rezeki mah cantang mata teu kudu hariwang urusan rezeki mata abdi mah lamun di online ngaji komo online ngaji syukuran jeung ibu-ibu tara hariwang padahal ngaji jeung ibu-ibu mah kompak begitu Al-Fatihah balik peureun ke Ustaz da begitu bentar teh kue teh kabeh hatunya nu tadina piring teh pindah ka resek kabeh apakah Ustaz ada hariwang henteu ibu-ibu mah geus aya jatahna sapiring buat Ustaz mah
sakardus itu Pak Haji aya deui anu dibawa ke urang geus samtur ceki urang santan tuh santan mata geus we tinggal naon urang mah tinggal syukuri nikmati jalankeun cek bahasa lagu teh mah syukuri apa yang hidup adalah tetap jalani hidup melakukan yang gitu. Lagu sahabu ya teh apa ini gitu masih luar biasa tinggal syukuri we daun perkara anu paraton dipaparinkeun ku Gusti Allah sadaya anggeus diatur ku Gusti tinggal tarimakeun naon cenah Bu geus bagianana geus rizkina sesuai jeung bener sok sanajan teu sesuai jeung harapan urang alhamdulillah pan kitu jodoh ge sarua tah hayang meunang nu kaset beunghar sore anak hiji-hijina kolotna tere tere pae tah hayang meunang nu kaset bener teu Bu kalah meunang anu gorengkeun bae goreng-goreng ge salaki batur ada salaki urang goreng-gorengnya salaki Pak batur salaki urang mah sakit ayaan kan bae boga salaki nu goreng boga salaki nu goreng mah jongjon beda boga lamun teh boga salaki nu kaset nu jongjon leres teu boga salaki nu goreng mah kamar-kamar ge jong ari ka kebon ka sawah ngojek ulin paeh ge paeh ge jong lamunna boboraan jelema juri ge moal astagfirullah jeung nu goreng mah abadi tapi ka paeh ge nya goreng Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim wa barik teraskeun siap salawatan siap osok salawatan osok siap juga tamu tilu siap setengah 4 siap jam 4 siap setengah 5 siap jam 5 siap baik abdi pingsan baik siap salawatan siap ya salawatan kalau berkah Dina Syasih Rabiul Awal urang bersalawat ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi osok salawatan osok ya salawatan ibu rasana nu panjang nu pondok ibu rasana nu panjang nu pondok panjang sok turutan ya salawatan nu belah itu siap ya lu tengah siap iya oke bola atuh iya iya bola atuh tenang areng bola turutan iya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim man ana laulakum kaifama hubbukum satukan teh hijikeun cuma satukan maksudnya hijikeun di awal siap urutannya oh ya Man ana lakum kaifama umbukum kaifama awakum man ana
man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Hari geus aya waktu nama panggil muat sama matak asa daek ngado ai doa temen ai daek men apa datang susu berkah salawat tuh hang rada lila itu Pak Haji teu kadaluarsa. Berarti ya panitia teh Pak Haji ngeretos kieu-kieu mah kudu loba nu sabab susu teh sae kanggo kesehatan. Mata kunaon bapak-bapak sarehat paranjang kuduna beda jeung ibu-ibu. Bedana naon? Bedana dina pasusuan. Geuning beda di pasusuan, pan ibu-ibu mah awewe nyusuna dipesat tepikeun ka 2 tahun. Bapak-bapak mah tepikeun ka aki-aki ge masih kene. Itu pemirsa. Kan Covid masih kene ngeureuyeuh. Cepu ngeureuyeuh kene. Tadi kan seberapa kali Pak Babin? Memang saya dokter Boyke, uningan dokter Boyke. Ibu terang dokter Boyke. Saur dokter Boyke tatkala anak nete murang kali nyusuan kanu jadi indungna maka berpengaruh terhadap jantung ibunya akan bertambah sehat di mana-mana budak nyusu kanu jadi indungna eta teh ku budak ku budak wae matak nyehatkeun kana jantung. Ibu hoyong sehat ke jantungna. Tak ulih ki dia badami jeung bapakna. Bapakna jantung. Allah. Itu pemirsa, paingan mondok. Ini masih kayaknya gede ya. Alhamdulillah, nun teraskeun lah. Supaya lagi bisa. Aturkeun shalawat man ana 1 2 3 man ana man ana laulakum ma hubbukum kaifa ma awakum man ana man ana laulakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Berkah dina sasih mulut, berkah dina sasih Rabiul Awal. Wios abdi ngalueut heula wios. Wios abdi heula wios. Wios abdi minum heula wios. Ditampi pangarsa sepuh. Ditampinya. Masa. Ibu ditampi. Allah.
Kita Ustaz justru nanti kali tutupan. Contoh Bu, di mana-mana nyusuan budak teh kudu ditutupan. Ulah nyusuan budak di mana-mana, susu ke mana-mana. Budak kibra susu mangagante. Aya nu kitu aya. Aya nu sakitu aya. Tutup di luar mah tutupan. Lamun di jero mah bebas. Kumaha kahoyong caroge wae. Cek caroge di jero ibu tutupan. Ibu bukakeun tinggal kitu kumaha kahayang salaki. Pokona mun salaki hoyong mama abi mah hoyong ningali mama teh lamun uwih damel teh mama teh teu nganggonan geus teu make naon. Tinggal cali dina kursi teu make naon. Nu penting mah salaki bunga salaki ai keluar mah tutup sabab eta mah aura. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Perhatian. Abu sabaraha aya teh. Aku keun bae ibu ningali jam ini ulah. Allah, pas jam 3 pamirsa. Terus Abu 3. Lanjut bae. Asarna kumaha? Wios keraskeun wae tanggung jawab DKM. Allah insyaallah wa salli babarik para wargi sadaya bapak-bapak ibu-ibu anu mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah. Alhamdulillah dina waktos ayeuna urang tiasa riung ngumpul di haflah anu pinuh ku barokah dina raraga mieling dibabarkeunana junjungan urang sadana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man agama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sing saja minu ngagungkeun kana kelahiran ku saur Kanjeng Nabi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Maka bukti kaula kaeta si jami jaga yaumil qiyamah baris mapalingan syafaat. Maka mudah-mudahan ku riung ngumpulung dina raga ieu memperingati dilahirkeun Kanjeng Nabi jaga di yaumil qiyamah urang sing disyafaatan ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ku eling ieu urang semakin eling kana kewajiban urang anu kedah dilakonan ku urang sadayana. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Sabab aya nu eling bari eling aya nu eling tapi teu aya nu teu eling tapi eling aya nu teu eling teu eling ta eta mah jelema teu eling. Jadi jelema teu eling mah jelema mata mudah-mudahan sabadami eling ieu urang semakin eling deui eling kana naon eling kana kewajiban urang tur eling deui inget deui kana sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha atuh Kanjeng Nabi Muhammad teh Bu Kanjeng Nabi Muhammad teh saha Pak? Halo? Kanjeng Nabi Muhammad teh nabi urang sararea. Kanjeng Nabi Muhammad jenengan ramana saha? Sayyid Abdullah putrana saha? Muthalib putrana Hashim putra Abdi Manaf putrana Qusay putrana Kilab putrana Murrah putrana. Nah anu ngajawab saeutik ieu teh Bapak bin siapa? Apanya? Alhamdulillah Bapak bin sama apa? Jadi Kanjeng Nabi teh ramana Sayyid Abdullah putra Muthalib, ibuna Siti Aminah. Ketepan di kilap nasab Nabi ti ibuna jeung di ramana makana Kanjeng Nabi Sayyid Abdullah sareng Siti Aminah aya reh-rehan kenewan di tepang di kilap eyangna. Tuh. Mung tatkala Kanjeng Nabi 2 bulan dina kandungan nu janten ibuna ramana Sayyid Abdullah ngantunkeun alam dunya tercetak dina kitab al berjanji Bismillahirrahmanirrahim
Walamma tamma min hamli syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah Tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu wa kana qad istaja bi akhwalihi bani adi min at-ta'ifatin wa makasa fihim apa tuh Bu? Apa tuh? Tapi osok ngaji berjanji osok iraha oh lamun aya nu lahira berarti di dieu mah ibu-ibu kudu loba anu diajar berjanji atau akhirat Allah toh saur kawan anu masyhur tatkala Kanjeng Nabi sampurna 2 bulan dina kandungan nu janten ibuna Ramana Sayyid Abdullah ngantunkeun di Madinah dina waktu sarita sejak mantena sejak silaturahmi ti wargi-wargi ibuna ti golongan Bani Adi suku Najar didinya mantena sabulan teu damang dugikeun ka fokus sehingga begitu 2 sasi dina kandungan Kanjeng Nabi mah tos teu ngagaduhan rama tos teu ngagaduhan bapa Kanjeng Nabi mah tos yatim kurang bersyukur ka Gusti Allah kurang masih keneh ngagaduhan Bapa alhamdulillah tapi sosana situ ya Kanjeng Nabi dikantunkeun uramana dina kandungan nu janten ibuna Siti Aminah pematak teu matak repot ngandung Kanjeng Nabi matak ngandungna Siti Aminah mah beda jeung ngandungna urang pan urang mah lamun ngandung teh riweuh nya punya riweuh teu riweuh tapi aya bahasa nyiram sakal 4 bulan panyiram eta teh tapi kan kambung sare jeung salaki ge cenah bau ka ditu tengah peuting hayang rujak jam 2 peuting tengah peuting hayang ketoprak euy jam 1 peuting di mana aya tukang ketoprak tengah peuting pokona mah hayang rujak lamun teu dicungkonan cenah budak Nabi singelai sok aya kitu asa ya nu matak nyababkeun budak ngelai mah lain teu dicungkonan ka hayangna nu matak nyababkeun budak ngelai keur leutik naon sabab budak can bisa nyusut sakitu geus bisa nyusut mah moal geus gere mah komo baru moal ngelai oh riweuh urang dugikeun ka 8 bulan tah Kanjeng Nabi dikandung kudu janten ibuna Siti makana 8 bulan disebut oge galib-galibna zaman hamil teh 8 bulan paling saeutik zaman hamil 7 bulan paling lila zaman hamil teh 4 tahun kabayang 4 tahun ibu hamil sigana begitu borojol budak teh budak langsung jajan es oh bangga we 4 bulan mata kurunya Pak pamajikan itu kalau udah sabab non hamil teh bangga bener tuh hamil bangga Bu hamil bangga aku nahan yeun wae bangga tapi nyieun wae bangga tapi hayang wae oh eta teh sengsara membawa os aya sengsara membawa nikmat oh enak kira pun bae sebutannya MC karunya Allah orangnya tuh 8 bulan begitu pada lahir gubrak ke alam dunia wangian Kanjeng Nabi pada lahir lungsur saha Asyatu wa Maryamu fi niswatin minal habiratil qudsiyah dina waktu sarita lungsur Siti Asyah jeung Siti Maryam diaping ku para pirang bidadari pirang-pirang bidadari saha Siti Asyah teh istrina Firaun saha Firaun teh raja nu bedegong tetap aya tiripuna pamajikanna soleha salakina bedegong maka kalau sakit bedegong teh eta teh kasaha Firaun maka kita tanya sakit ai bapak Firaun lain tuh
aya di hari tanah Siti Asia luar biasa solehana. Maka tatkala istri sabar karena goreng budi pekerti nu jadi salakina, maka bakal dipaparinan pahala sapertoskeun pahala Siti Asia. Hoyong teu Bu? Hoyong teu? Matak salaki rada ieu ge urang masing sah. Salaki goreng adat. Sabar. Kamu amok modenan. Ibu sabar. Salaki kurang setoran. Wah. Allah, kumaha dan geus bagianana urang kudu menang salaki nu kitu. Heueuh tarimakeun budak-budak we sing babari milikna jeung rezekina. Maka tugas ibu mah naon? Tinggal ngadoakeun nujankeun salakina. Matak abdi mah nya lamun aya ibu-ibu bermasalah jeung salakina nya teu kudu bangga-bangga datang ka ustad, ibu ge bisa sorangan. Kumaha carana nyieun doa ku sorangan. Kumaha carana bacakeun Al-Qur'an. Kanu naon? Kanu cai. Bacakeun kanu naon? Kanu kopina. Bacakeun kanu tuangeunana. Naon karesepna? Bacakeun Al-Qur'an. Gusti, mudah-mudahan ku ieu kiripi, ku ieu cikopi sing jadi wasilah salaki abdi teh sing soleh. Al-Fatihah. Itu sugan munang 40 kali Fatihana. Ciduhan saeutik. Allah. Doh, uih deui Siti Asia jeung Siti Maryam hadir nyakseni babarna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dina waktu harita geunjeungna alam dunya luar biasa. Dugikeun ka patung-patung ge alancur sesebahan dina waktu harita. Penjagaan di langit ge langsung diperketat ku Allah Subhanahu wa taala. Bakat naon? Bakat mulia-muliana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mudah-mudahan ku lahirna Kanjeng Nabi sing jadi cukang lantaran jadi wasilah urang ningkat deui akhlak urang langkung sae deui. Sabab naon? Sabab Kanjeng Nabi diutus ku Allah teu aya sanes pikeun nyampurnakeun akhlak manusia supaya urang ngagaduhan akhlak anu sae. Maka mudah-mudahan sabada milik ieu urang sing biasa nyontoh kana akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, termasuk sifat-sifatnya. Salah satu sifatnya Kanjeng Nabi dina al berjanji dijekeun wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Syadidal haya teh naon? Banget isinan, banget eraan. Salah sewa contoh Kanjeng Nabi isinan, kantos Kanjeng Nabi isin ku Gusti Allah tatkala mantena Isra Mi'raj. Begitu anjeunna Mi'raj, anjeunna kenging parentah salat 50 waktu di langit kagenep tepang jeung Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Saur Kanjeng Nabi Musa kenging naon? Kenging parentah salat anu 50 waktu. Saur Kanjeng Nabi Musa, wih deui ujukan ka Gusti Allah. Dugikeun ka Kanjeng Nabi 8 kali 2 wih, ujukan ka Gusti Allah tos 5 waktu. Ceuk Kanjeng Nabi Musa, wih deui saur Kanjeng Nabi isin kana ujukan deui ka Gusti Allah. Tos we 5 waktu ge ditampikeun ku abdi. Mata salat 5 waktu jadi kewajiban anu wajib dilakonan ku urang sok sanajan urang dina kayan ripuh, gering, repot di mana-mana waktu adzan, waktu salat berkumandang buru-buru salat sameme di salatan. Di salatkeun mah bangga kudu ditangtungkeun. Kudu ditakbirkeun. Matak meni salat meni di salatan. Meni salat meni di salatan. Meni kene salat. Buru-buru salat samemeh di salatan. Pamagat dianjurkeun salatna berjamaah di masjid. Pak Wabi, ke masjid. Alhamdulillah. Dinten naon? Oh, dinten Jumaah.
Alhamdulillah. Nuhun, saminggu sakali terus ngalayan masjid. Allah. Apa sih sabab pemoget mah dianjurkan sholat tak berjamaah di masjid. Ibu-ibu di mata kamu boga salaki sholat wae di imah ku ibu-ibu buru-buru bere nyaho. Bere mau kena. Bere nyaho kan itu sholat berjamaah di masjid jeung ustad jeung kiai jeung ajeng. Ang wayahna Pak Ustad di masjidna kada standby. Harunya di ayeuna jamaah ka masjid heug ke barisan imaman ustadna eueuh ka masjid. Nu wae naon? Bingung. Nu belekuk jeung nu bodoh eueuh imam sutijah pas subuh. Eta nu bodoh jeung sutijah meunang nu belekuk cek nu bodoh ka hareup. Nu belekuk siap. Eta nu belekuk ka hareup. Kumaha ka tukang kabeh. Eta 5 ante ka tukang kabeh siga nyolatan mayit. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Keur mama. Ampun beda paling nyaritakeun bodo jeung belagu. Belah sok ka bawah. Eta keur di mamang di Allah. Eta cenah ke bangga Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Tempo sujud suku al belakung imam teh kena anu bodoh anu sirah. Cek nu bodoh ieu imam nyontoan ngejek sirah urang. Berarti urang ieu kudu ngejek ka tukang. Eta mah nu ieu ngejek ka tukang. Nu ieu ngejek ka tukang. Nu pangtungtungna bingung Allah jejek ka dua dieu. Wae naon? Nu pangtungtungna cengkat lompat ka hareup kudu imam dijejek. Mata wayahna standby wae naon geus saya mah kagigir kabeh renggangan bisi kajijak deui renggangan aya mah bener kagigir. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pas tengah-tengah nu bodoh luas ningali cucung cek digigir teh ngomong siapa sok digigir untung aing mah tuh ngomong. Eta imam langsung malih ariman. Kalau ada cerita ngobrol wae naon nu belagu nyokot imam nyokot mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sadayana magrib ayeuna libur. Bikin kaget eta salat libur. Tahu aja ustaz isukan aya magrib euy. Libur. Allahu akbar. Tak ayana ustaz standby kirang barajeun nu ngarora ka masjid berjamaah nu aranom ka masjid nya Kang nya. Sok ka masjid dah. Alhamdulillah sok adan. Alhamdulillah sok imaman. Oh, imam ustaz beureun di mana? Alhamdulillah tak itu standby budak ngora. Ayo budak ngora udah semangat. Bukan adan ge budak ngora kan kudu. Lumapan kalau kan ribu nyobantuk ongko. Adan ongko. Pan aya nu ngora mah pan raos sorana ge. Hayya 'alas shalah. Coba mau aki-aki berarti ada. Mau bantu ongko. Coba. Ribu banget. Allahu Akbar. Tuh budak ngora ada make seni. Awas karena hidup dengan seni akan terasain. Pandangan seniman lagi awas. Ayu tinggi mahal laguna karena make seni.
payu laguna karena make seni. Coba ayo ting laguna teu make seni. Kamana? Kadieu ye. Coba pakai seni mah. Kesana kemari mencari alamat. Ayo lu ngarusak lagu. Padahal tuh pakai jenggreng gitu. Pakai jenggreng jangan. Ampun. Ini mau ya, teh rawasan pakai seni mah. Coba ngimaman teh pakai seni. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, baru ditunggu siap. Ulah angpada punten seni ge ulah kaleulewihan. Kedah naon? Kedah nuruk jeung elmuna. Kedah sesuai jeung elmuna. Ulah abong-abong kudu make seni. Senina kaleuleun der adan nyokot li jeung ustad ge kudu make seni. Atuh der teh adan. Manehanana nyokot nih. Kudu make seni teh ya. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Wah, kacau. Belum joget di tukang kabeh. Tuh, ulah sok kaleulewi. Tapi kalau disesuaikan jeung ilmu kita syarukeun jeung lagu-lagu lagu yang kesini ayo der lagu dangdut diasikeun kalau naon. Jadi wih syadidal haidar. Contoh Kanjeng Nabi izin ku Gusti Allah tatkala mantenna kenging parentah salat anu 50 waktu nu akhirna jadi 5 waktu. Begitu 5 waktu piurang ades di Gusti Allah ku Kanjeng Nabi Musa saur Kanjeng Nabi izin tos 5 waktu. Mata wayahna 5 waktu ieu ulah ditinggalkeun salat. Sabab naon? Salat roksul ibadah, pokokna ibadah. Kanjeng Nabi ngajarkeun salatna berjamaah di masjid. Makanya sabaraha eling ieu sok sarolat makmurkeun berjamaah di masjid. Siap? Siap salat berjamaah di masjid? Siap? Siap salat? Siap? Ulah ditinggalkeun salatna sabab pokokna ibadah. Sirah. Jelema bisa leumpah eueuh sirahan disebutna naon? Disebutna naon? Jurig bener kita. Jurig. Jelema bisa leumpah eueuh sirahan jurig. Mata kalau boga saraki kana salat sarua jeung jurig. Mata ke mata aya apa jurig lain. Da jurig mah teu mata sok urang jurig jelema. Wayahna sok siap salat siap? Siap? Insya Allah. Kira-kira saraki hese wae salat, sare wae tempo waktu salat, di mana-mana saraki hese wae salat, tempo salat hese, buru-buru ku ibu dicek kok. Dicek mah pae. Gusti Allah. Salah kitu salat teh dicek. Kaluasan di dia mah. Dicek ayo bapak tuh berjamaah ke masjid Isya. Sabab Kanjeng Nabi ngajarkeun bahwa salat teh kedah di masjid berjamaah, khususna lalaki hari awe mah utamina di bumi. Tapi kumaha Ustaz isi hoyong salat berjamaah di masjid mangga teu sami Rasul. Ang parang paling utama mah papa pancet ngado mane ge ulah sok salat di salagi aya pribumi atawa angimun aya uzur mah cuma tak salat ka masjid Isya di syadidal haya wat tawadu nu kadua nyeta tawadu. Naon tawadu teh? Handap asyok DP henteu sombong. Aya nu sombong jadi aya. Aya nu sok sombong aya. Aya nu sok sombong aya. Nu mana jelema? Naon nu kedah disombongkeun da urang mah teu gaduhna naon teu boganana
Nah, da urang mah dijieun tina barang nu hina, perkara nu hina, tah bakal uwi deui dina kaayaan oge nya sapatos penting. Naon kada disombongkeun pula. Da urang mah pilu naon? Pilu kotoran awak teh kotor, piluhur tapi pikeun ka handap teh kotoran luhur. Bener teu? Piluhur aya naon? Aya katombe. Katombe teh pantaina kutu. Bener nya? Kotoran lumpat ka gigi aya naon? Tai ceuli geus tai deui wae. Ka hareup aya cileung, cileung teh tai mata. Ka irung aya korong, korong teh tai irung. Tapi keun ka dieu aya naon? Jigong. Jigong tai naon? Tapi kan kadi ayat tai buja diharap geus kuku tapi kan ka handap aya tai kuku tuh ternyata dina awak teh geuningan tai kuku. Beres teh. Ti luhur tapi kan ka handap teh geus kuku dina jero beuteung teh sabaraha kilo bareuna. Matak naon teu kada disombongkeun ku urang teu aya. Leres teu? Leres teu? Ya. Matak sawar dina keterangan saknya-nya nu pangmulia namung Allah, lain nu pangbeungharna, lain nu pangkasetna, lain anu pangpinterna, lain anu pangjangkuna, lain nu pangpedekna, tapi munggu Allah anu mulia mah jama nu pangtakwa. Naon nu kada disombongkeun teu aya. Da urang mah teu gaduhna naon nya nya? Naon? Kakasepan bakal be ya kakasepan. Kagolisan sami pan ieu ge baheula mah pada ngarebutkeun. Ayeuna mah pan geus boborang batur nu ieu mah ge geus hare-hare leres Bu. Geus hare-hare ari mah. Leres teu Pak? Barulah ge pan baheula mah teu siti ganteng luar biasa. Pada aya. Pan ayeuna mah. Tuh, ya, nah, naon nu kada disombongkeun teu aya. Makana katawaduan peryogi diterapkeun urang sarena contoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jadi hikmah tina peringatan Maulid Nabi teu aya sanes yuk urang contoh Kanjeng Nabi salah sanes kawan contoh Kanjeng Nabi akhlakna hiji banget di sina Kanjeng Nabi ku Allah. Kaduana urang sami-sami terapkeun dina kahirupan sadina urang sifat anu sae katawaduan teu sombong. Sombong sombong sifat anu dipikawewah ku Allah Subhanahu wa taala. Terutami urang tiasa nyontoh-nyontoh akhlak-akhlak nu saresna sidik, amanah, tabligh, watona sifat Kanjeng Nabi anu opat eta lalawanana anu opat deui hiji anu wenangna al-a'radu basyariah kasifatan ku sifat kamanusiaan. Mudah-mudahan sing sarehat sadayana lembar rezekina, jembar milikna, lalancar usahana, segala perkara dikarepkeun busana sing dikabulkeun diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Terakhir, karasan abdi nyangat cai rupiah sok pilih. Ayeuna peryogi cai rupiah, palura abdi karasan nyandak cai rupiah infakna 10.000